Dina kahirupan loba hal anu sakapeung teu asup ku akal. Jeung teu kabeh jalan kahirupan sarua jeung anu dipikahayang ku urang. Kitu deui ngeunaan hal-hal anu kaasup pikasieun. Kaasup kuring anu pernah ngalaman pangalaman anu lumayan matak pikasieun. Kajadiana can lila. Nu matak kuring masih inget kana eta kajadian. Ngaran kuring Asep. Katelah nama Asep CB. Eta landihan tinu jadi balad-balad kuring keur kuring. Cek batur mah kuring kaasup jelema anu rada cengos. Komo deui lamun urusana jeung awewe mah. Tapi sanajan kitu kuring tara ngarugikeun atawa nyilakakeun batur. Saukur rasa resep jeung hayang dipuji batur we kalakuan kitu teh. Kuring resep momotoran. Komo deui lamun aya acara touring ke tempat anu lumayan jauh, karasana siga jadi jelema anu panggagahna. Lamun milu jeung barudak touring keluar kota. Katambah dina touringna make aksesoris ngaran klub jeung sajabana. Rarasaan mah jalan teh asa nu sorangan dina mawa motorna. Puguh kitu hawana lamun urang geus ngageng atawa kokomplotan. Hiji waktu babaturan kuring ngayakeun acara touring ka Pangandaran. Tapi acara ieu khusus keur barudak Vespa hungkul. Sakabeh anu ngarasa boga motor Vespa bisa miluan acara ieu. Kuring hayang milu, tapi teu boga motor Vespana. Tapi keur kuring mah teu hese. Kusabab kuring kaasup jelema anu gaul ka ditu ka dieu. Jadi kuring loba kawawuhan di unggal perkumpulan barudak motor. Kaasup barudak motor Vespa. Di mana kuring hayang milu acara touring gampang-gampang wae jeung teu matak ngarumas. Kusabab sawareh kuring warawuh jeung barudakna. Nya antugna kuring nginjem motor Vespa ka salah sahiji babaturan kuring anu sarua milu touring harita. Singket carita, kuring touring ke Pangandaran. Meunang sababaraha poe kuring di Pangandaran teh. Teu loba kajadian anu kacaritakeun salila kuring di Pangandaran. Saperti biasana, lamun hiji klub motor ngayakeun touring, nya saperti kitu we sagala rupa bentuk kagiatanana. Nepi ka waktuna kuring kudu balik deui ka Bandung. Salila di perjalanan balik, kaayaan di jalan lancar-lancar wae. Kuring balik ti Pangandaran teh puguh rada sore. Teu masalah jang kuring mah. Puguh da loba batur ieu. Resep we nu aya mah. Tepi ka kuring geus asup ke daerah Majalaya. Kaayaan geus asup wanci isya. Hujan ngaririncik. Maturan perjalanan kuring salila ngajugjug balik. Babaturan kuring nu sejen geus mimiti marisah di jalan. Nuturkeun arah imahna sewang-sewangan. Ngan tinggal kuring jeung sababaraha urang balad kuring nu sejen anu masih kudu nuluykeun perjalanan balik. Kaayaan memang geus rada poek. Katambah hujan ngaririncik ngabalukarkeun kaayaan di jalan teh rada tiiseun.
Sok sanajan harita karek 7:30 peuting. Meureun ku kaayaan hujan eta anu ngajadikeun jalma geus ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Palebah jalan Majalaya anu arah ka Ciparaikeun, kuring nempo aya hiji awewe anu keur ngajanteng di sisi jalan. Cenek nama di deket puskesmas Magung, palebah tangka caringin anu badag. Eta awewe ngajanteng sorangan bari hujanan. Papakeana make baju warna beureum. Babaturan kuring anu aya di hareupeun mah eueuh anu nempoeun. Maranehna tonggoy we mawa motor ngaliwatan eta awewe. Kuring mah geus nempo eta awewe ti kaanggangan keneh. Barang geus rada deukeut jeung eta awewe, ujug-ujug eta awewe ngagerowan kuring. Bari ngagupaykeun leungeunna anu nandakeun nitah kuring eureun di hareupeun manehna. Nempok kitu mah nya kuring oge eureun hareupeun eta awewe. Babaturan kuring mah geus ti heula ninggalkeun kuring anu masih keneh di tukang. Nya akhirna kuring eureun ngagugu panggupay eta awewe. Komo deui panggupay teh awewe anu keur ngajanteng sorangan bari kaayaan hujan ngaririncik. Nya meureun eta anu ngabalukarkeun kuring disebut cengos teh. Sok boga rasa hayang kapuji jeung pupujieun. Sanggeus kuring eureun di hareupeun eta awewe, kuring nanya ka manehna, "Aya naon teh?" Abdi rek nyungkeun tulung. "Nyungkeun tulung naon teh?" Abdi teh kawengian jabah hujan, megat angkot tos teu aya. Kersa teu pami aa jajab abdi uih kasapan, engke digentosan jang bensin. "Oh, gitu teh." Sakedapan kuring rada ngahuleng ngeunaan pamenta eta awewe. Bari merhatikeun eta awewe teh. Pamunteunna mah lumayan geulis eta awewe teh. Kulitna bodas, buukna rada panjang, bari baseuh rancucut balukar tina kahujanan tea. Aya rasa karunya ka eta awewe. Jeung sapintasina jero hate, sugan we eta awewe teh bisa jadi wawuh ka kuring. Kahareupna bisa manjang wawuhna jeung eta awewe. "Nya, hayu atuh teh. Ku abdi dijajabkeun kasapan." Kuring hayukeun kana pamenta eta awewe. Teu loba mikir panjang, nya kuring mawa eta awewe. Sanggeus manehna naek kana motor anu dibawa ku kuring, nya kuring mimiti ngagas eta motor teh. Maksud rek nganterkeun balik eta awewe ka sapan. Sapanjang jalan kuring ngawanikeun maneh nanya ka eta awewe. Maksud ngaras salila di perjalanan kuring jadi bisa ngobrol. "Nah, tos ti mana atuh teteh teh? Wayah kieu nembe uih. Jabah hujanan siga kieu." Abdi teh tos maturan wargi abdi babaran di puskesmas Magung,
Oh, nah atuh uihna bet nyalira. Muhun teu aya anu tiasa jajab ka abdi. Kuring nyobaan ngajak ngobrol ka eta awewe. Tapi eta awewe ukur nimbalan saperluna salila di perjalanan teh. Dina mawa motorna, kuring mawa ke jalan Ciparai Indah, ngejugjuk ka Sapan. Kuring ngaliwatan jalan pasawahan anu lumayan ngeplak lega. Hujan masih ngaririnci harita teh. Basa kerjongjon mau motor. Eta awewe jol ngomong menta ngaliwatan jalan anu mapai walungan. Ya kuring nurut wae. Pamikir kuring bisi puguh imahna teu jauh tidinya, jeung memang eta arah jalan balik ka imahna. Kaayaan jalana butut pisan. Salian tiba rolong, loba batu-batu anu rarenjul sapanjang jalan eta. Kuring rada lalaunan mawa motorna. Sanyaho kuring, lamun jalan anu diliwatan ku kuring kahareupna teh bakal tembus ka lapas narkoba Ciheulang. Jalana ka Cidabututna. Tapi sok sanajan kitu aya harapan jang kuring. Di mana geus nepi ka imahna, pirahku kuring teh disuguhan cikopi wae mah. Geunaan ngabayangkeun kepala bahdinya, kuring jadi sumanget dina mawa motorna. Anu maksud rek ngantirkeun eta awewe. Di tengah perjalanan kuring keur mawa motor, eta awewe minta turun di hareup anu aya imah lieu paranti meuleum bata. Kuring rada atoh. Kusabab pamikir kuring geus nepi ka tempat anu dijugjug teh. Nya kuring rada narikeun deui ngagas motorna. Kaayaan di eta tempat geus sepi jempling. Katambah lampu jalan tepati caang nyaangan kaayaan di eta tempat. Barang geus nepi ka tempat anu dijugjug, kuring ngeureunkeun motor kuring di sisi jalan anu ditunjuk ku eta awewe. Basa motor geus eureun, kuring ngerasa aya anu aneh. Lah teu karasa eta awewe teh turun ti eta motor. Kusabab kuring teu ngarasa ayana gerakan ti tukang ilaharna jelema anu rek turun tina motor. Asa tiis wae siga anu eueuh sasaha. Nya kuring ngaliekeun sirah ka palebah tukang. Maksud rek nanya ka eta awewe. Barang kuring ngalieu ka tukang, astagfirullah. Nah di tukang teh sasaha. Kuring sontak harita kene ngarasa reuwas anu kacida. Karuas karasa nyeak saawak-awak. Anu tadina kaayaan keur tiris, balu karena ku kahujanan jadi panas ngagebur karasana. Pangpangna palebah punduk jeung ceuli. Karasa ngaheap pisan alatan ku reuwas. Kuring jadi durat reret di sabudeureun eta tempat
anu pugu sepi teh bari rada geger nyalokan eta awewe. Teteh di mana? Teh. Maksud rek neangan awewe anu dibonceng ku kuring teh. Tapi eta awewe ketempo laratanana. Nu aya ukur keayaan jalan anu kacida sepina. Jeung sababaraha tatangkalan anu rajeg di sisi jalan. Dina kerkayaan pinu kurasa kabingung pacampur kasieun. Ujuk-ujuk kadenge aya sora seuri anu nyikikik. Matak pikasieun. Ngadenge suara kitu kuring teu antap parade langsung tuturubun ngahurung ke dem eta motor. Anu satuluina indit ninggalkeun eta pertempatan. Kuring jalankeun motor bari ka ancika rasa kasieun anu luar biasa. Sok sanajan jalanna butut, tapi kuring teu malire. Perasaan kuring eta seuri anu nyikikik teh siga anu nuturkeun ka kuring. Asa aya di saluhureun kuring. Kasieun anu ngancik dina diri geus teu bisa kawadahan deui. Dina kerkayaan kitu bari can jauh di tempat anu ngeleungitna eta awewe. Motor anu ditumpakan ku kuring ujug-ujug kececes pareum. Kuring beuki heran karena eta kejadian. Teu loba mikir panjang. Kuring turun bari langsung nyetandarkeun motor anu maksud rek nyelah-nyelah eta motor sangkan hurung. Sababaraha kali diselah eta motor teh teu daek hurung. Sing horeng bensin motor teh beak. Kuring jadi durat reret ke sabudeun eta tempat. Eueuh hiji-hiji acan imah warga. Kuring harita ceuri kacampur bingung anu kacida. Eueuh jelema anu bisa dipentaan tulung. Tapi kuring masih kene sadar. Inget ke salah seorang babaturan kuring anu aya di Ciheulang. Nyaeta Kang Iwan. Antugna kuring nelepon manehna maksud rek minta tulung. Tungtungna eta anu ngaran Kang Iwan teh datang nulungan kuring. Anu keur bingung bari pacampur kasieun alatan kejadian anu karek kealaman. Sanggeus ditulungan kitu mah kuring jadi regreg hate. Ngancek manehna basa mimiti datang nempo beungeut kuring anu tadina sangar. Nepi ka sepa siga anu eueuh getihan. Balukar tinu rasa kasieun anu kacida gedena.